Bismillahirrahmanirrahim. Ngadenge tengah jeding, tengah denge tengah hiding. Karena ucapan-ucapan ulama anu geus dijelaskeun anu non gitu ngaranna disampai-sampaikan ku para ulama geus tengah hiding ku alim. Eta teh sarua itu kepanjangan tangan ti para ti Kangjeng Nabi yakni para sahabat dilanjutkan kepada tabiin dilanjutkan ku para atba tabiin dilanjutkan ku atba terus datang ka kiwari. Mentak sayangilah diri urang, karunyaanlah diri urang, eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti urang. Karasana engke geus maot, anas teh sabaraha sugak sogok ka pabrik 3 juta 4 juta. Hajungan saukur mah hijang dahar doang. Di akhirat urang disiksa rugi amat. Rugi amat kuari hanas naik motor sabaraha ngendah sabaraha henteu, make sistem Yahudi, make sistem kredit paeh urang disiksa rugi amat. Mendingan disalametkeun bae urang dagang, urang tani dan lain sebagainya kuli kayak geus boga mendingan meuli kakarak, urang meuli nu kes bae. Kitu keneh digawe make sugak-sogok lah daripada cenah kiai kuari mah jae lamun teu nyogok mah teu bisa komo PNS mah. Atuh emang eueuh deui jang neangan dahar salian teh jadi PNS. Kumaha lamun disidang ke ku Gusti Allah sia nyogok dia jadi PNS. Di golongan O ka golongan A. Emang darah. Aduh, ieu kos darah bae jeung kieu aing nyahonna sakitu doang. Aya ge darah A, darah O. Nyana ge sakitu bae golongan A, golongan O. Tah. Sia nyogok pan harita teh jadi PNS. Mun Gusti, mun mantap nyogok. Lantaran mun teu nyogok teu bisa. Jang naon sia eta nyogok? Jang dahar. Apa beueuh deui jalan salian ti eta jang dahar sia? Ngebagen di sidang itu ngebagen sia nda kumaha coba okos jelema dititah maca khutbah Jumat teh kan bahasa Arab contohna anu konkret Kangjeng Nabi di Madinah maca khutbah teh bahasa Arab bae padahal nu datang teh di berbagai negara Yaman datang, Ethiopia datang, Habsah datang, di mana deh di Eropa datang, Mesir datang, di berbagai negara, berbagai bahasa. Kangjeng Nabi khutbahna make bahasa Arab bae. Teu make terjemahan. Tak kuari urang make bahasa Arab bae, hajut teu kaharti ku urang. Engke usul pan di akhirat. Gusti, abdi mah pan teu kaharti ge teh. Do naon kitu mantak ditarjamah ge teu kaharti bahasa Arab teh. Ai sia teu kaharti, aya eueuh sia tajang belajar. Supaya ngarti. Dibere umur sia sabaraha? Abdi umur 60 tahun, manja teu ngarti bahasa Arab hot bacaan, pake naon ku sia? Abdi pake PNS. Jadi guru. Teu kuat. Mani eueuh kesempatan jang ngarti bahasa Arab hot bacaan. Tolong sia. Ai beuteung nyayut sia, ai hotna teu ngarti goblok sia. Lamun dikitu-kitu ku malaikat saha anu salah coba deket ongkoh ka pondok pesantren deket ongkoh ka majelis taklim deket ongkoh ka kitu sakolahan bahasa Arab datang ka sia teu nyaho-nyaho acan khotbah sia pake leg-leg bae sia pake dahar bae ku sia waktu pake ulin bae sia waktu teh ku sia datang ka teu nyaho khotbah acan zabannya rante siapkeun ieu jang PNS salib ke tengah kena ngerebek ieu mempunyai instruksi ti bupati kasya mau dimeyakeun nyaho seret jeung bupatina teh jawan ke bahasa Arab buta acan seret dikitukeun sia cak aing kitu-kitu geura paeh ge sia ti heula aing padari eta urayan Imam Syafi'i ketika aya jelema teu ngarti kana khutbah kemudian nyana datang ka usul ka hayang diterjemahkeun ulah diterjemahkeun cek Imam Syafi'i engke kumaha nyana mun teu bisaeun salah nyana aya kesempatan jang mondok teu mondok goblok lain Imam Syafi'i nu dicarekan lain ulama nu dicarekan PNS guru
anu digawe di pabrik teu ngarti kana khotbah bahasa Arab seren kadenge ku jelis ya kadenge henteu aja di ditu di terjemahan teu goblok teu budak ku sportif teuing teh si budak murnikeun lamun aya kreditan bersihkeun daripada dicarekan ke ku malaikat ieu mah kakara ku aing nyontohan malaikat ge eta mah teu sabaraha aing mah bari seuri malaikat bawa seuri pan teu seuri malaikat jabani jeung malaikat Malik mah begitu diciptakeun can orang senyum-senyum acan datang ka kuari can orang mah nya algojo senyum mun aya algojo deuk bayan yo tama sarua jeung jelema ngajatohkeun cinta ngabaget bae aku cinta podo jae ge cinta mah kudu aku cinta yang eta kadinya neropna mauduna lamun endek cinta kudu senyum kudu seri cakawe stres ya we tapi lamun dek jadi algojo kudu marah mentak polisi sakapeung waktu mah tilok seris polisi keur di imah urang nya ngarokok seri tapi keur di jalan coba teuk ceuli datang ka seri bae ge sim padahal cak urang ye polisi wauh tetep teh seri helm seri padahal wauh nyara teh sok di imah urang ngarokok ngopi ya tapi di jalan ceuli tarohana datang ka seri bae ge atuh teh serem nya polisi seri mana simnya asal cukup ku 1000 ieu mah ya nanti seri-seri jangan mah ketika Pak damai aja dah berapa damai lagi berapa ada nih Pak jangan begitu masukin yang lagi embungin di berek itu mah nyerekan tetep baik kudu anu tek jasukan ieu tah ieu STNK jasukan dinya set ajunya nana ka ditu rada lempang heula saeutik ya garek teh ya udah langsung panjara kieu nyawa aing pernah ditangkep goblok aduh masyaallah tah eta malaikat Malik teu pernah sugan senyum boros seuri engke lamun di sidang berapa tahun saya hidup 50 gawe naon cinglu aduh tah urang ditanya soal khutbah ditanya soal sholat bener syarat jeung rukuna apa henteu ditanya soal muamalah kreditna bener apa henteu ditanya soal asupna sogok menyogok apa henteu nah engke anggeus nama di Rabbul Jalil di hareupeun Allah anu bakal langsung bener surga salah seren para aulia Allah para ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia nyampe kenana saat mana jeung kumaha rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantaran nyana sebagai warasatul anbiya sebagai penerus para nabi maka ditanya engke kiai diberi ilmu sia ku aing andai kata sia ku aing teh diberi ilmu bodoh sia lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia dijuluki sia sebagai warasatul anbiya diomong ku jelema mama dibejakeun di naon disebut ku jelema sia teh abuya
kubatur di kiai-kiai sia teh di ustad-ustad sampai di mana sia nyampaikan amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia ngeri urang mun inget kadinya Gusti Allah nu agung bakal ditanya ke urang teh bagaimana ilmu sia abdi pake ngebagahan ngaji berapa tahun oh aya catatanna di malaikat ngomong siap ayo asana mah abi ai dakwah jamareun ai 30 tahun mah ka mana bae keliling mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang ka Pandeglang ka Rangkas ka gunung kudu itu terus bae sia daek tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban bener sia kituna nyaho aduh niat sia kumaha niat anu ye niat mah ja abdi doang sorangan jero hate jasana niat nama ku lempeng teh naon lempengna nyampaikeun amanat jeung naon deui ampur yang beli mobil ongkoh aduh izin jasa gitu urang kalau sok merenung begitu izin ya waduh aing kaisinan asana aing kaisinan ya aing kaisinan ya ajun mantak embung ge tadi ondang teh si isinan yang kayak aduh di kiai-kiai ku batur wah bahaya naon deui coba sia agaan ngaji deui abdi make kitab aya make aya henteu naon deui pernah kampanye naon Golkar aduh iya bahaya guys ya sia ngahayu-hayu Golkar teh ieu sia ngahayu-hayu nagara ban nyawa sia bawa di Golkar teh rusak jasa nyawan teh sia nah abdi neuk api-api teh nyawa bae tolol sia tah ieu urang lamun di sidang kos kitu sia mah lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikeun rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia geus sia mah kelola eta bae an abdi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ajo atuh abdi peduli ajo abdi kampanye di Golkar di dinya maksud sia bener deuk kaluhurkeun negara isi nabi ngomongna ayo pernah diberi motor abdi teh jadi berat asana naon deui janggina mendek mobil henteu mobil nama sial tak Golkar ya na dirinya kene kecerekanan Golkar Masya Allah orang teh bakal kos gitu izin jasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan urang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ke urang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat urang bakal dibukakeun ke tah mantap gahajuna masararieun inggis jasa iya efek terus ngefek ka para kiai mantap ulama baheula makin jadi kiai makin apik makin sieun ka Allah ya akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang-mungpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieukeun bae ai kudu nama beuk
akinya nak jadi kiai beki sieun ka Allah si salah rempan terus ijtihad geus bal eureun-eureun macaan kitab bae kiai mau kesempatan maca koran eueuh mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Ki Hairun maunggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab geus sadia-sadiakeun kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur eueuh jelema waduh bugil ieu masyaallah nah ieu mah para rasul kabeneran urang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa alaihis Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun anibudullaha ani budu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah acak abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah teh Rabbi wa Rabbakum tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyanggakeun sadaya-daya abdi mah geus caritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah taya mah Gusti mah uning nganyaksian kanaon bae nu dilaksanakeun ku abdi nyanggakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge la tiradu alaika moal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek dihampura atuh painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia iku Gusti rek dihampura matu dia Gusti boga kewenangan manggakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti mah uning mangga nyanggakeun nu mentek cek Gusti Allah galallah cek Gusti Allah gas Isa dipanggil teh supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun pan henteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ka Maria bukti aja kenakan dege ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun sumuhun Gusti tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok ngangeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerginya na lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak ada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum
poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneran anak anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun masyarakat anjeun ge bener sarua wae alhamdulillah cakabehan teh alhamdulillah anjeun bener Isa masyarakat anjeun ge bener umat anjeun ge bener oh nu di Sumarekon geus rancung sia bener aing ge mantap cek ge mantep tuh wow geus senyum-senyumnya urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener wah surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma wah surak ore tapi bener ge bener bohong na langsung tararungkul hak bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong na aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balalener malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balalener nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul para nabi para wali bakal diberena ieu adalah kamangfaatan mangfaatna bakal dibere surga lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar handapeun gedong-gedong handapeun tangkal kayu aya cai sing korolok sing kolocor caina engke di akhirat teu kudu make wafin teu kudu make paralon engke ngolocor sorangan heran engke bakalna di kamar urang cai laleumpagan sesuai jeung kahayang urang cenah hayangna gede-gede cenah hayangna leutik-leutik teu kudu make paralon teu kudu make nanaon datang sorangan dipanggil engke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar di handapeunana di luhuranana di mana bae membuat indah suasana angin-angin limbah di ditu mah bararau bentek atuh lain sorga teh mah kos kitu sugan angin teh sejuk teh aya pokokna sareuri sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu manta kurang ge sok nyieun kokorolokan di imah teh sok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga padahal mah ai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae redang tecu para tukuna le cai ngolocor ai hutang mah tetep bae komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna laukna leuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar deuk nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang sateh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan pamajikan luis bae anak nu batuk-batuk acan neuleuh ka gigir aya sakopi belah dieu aya apansa leutik-leutik ge lah masalah ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya masyaallah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis kopi teh serudut cek pemajikanna ngeunaan teh Kak woi luar biasa cek teh kurang gula Kak entut cek pemajikanna edan teh naon salah ge aing jate digulaan ku aing teh tapi suasana ngeunah tapi coba urang boga hutang
begitu hujan gede letik boro gede letik yang ngecelakan unggal kamar raya majikan bengek anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom. Waduh kehujanan kayu mau bisa masak neule kapang beasan beasa wah isuk-isuk udang teu mandi cile segede poleca diadukeun kopi ku pamajikan ngeunah waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya kak sedang eta gulana pahit kopi meureun gimana jak kopi kak kapal api ieu kak kapal perang ngomong kapal api geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ieu ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas-jengos kieu bae pasti bukan nu anyar ieu kajian kumaha ge ieu eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang eueuh beban eueuh masalah Masya Allah ngeunahna luar biasa kuari mah ditambah hutang teu boga sakadar kendaraan aya imah sakieu mah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah duh Masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran Masya Allah ieu mah dunia akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah tah hirup teh urang teh sederhana kos gitu teh sederhana teh ngaranna nikmat jasa Masya Allah komo ai ningkat ditimbangna pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50% komo lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik ku ari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ka akhirat teh urang waduh tah geus lain deui geus lain deui naik deui 70% Masya Allah beuki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun kadeuleuna ngeunaheun eueuh masalah jasa sebagus teu nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu beuh bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun urang ngobrol geuna ieu mamang teu kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam nganikmati nu aya ge jasana moal bae geus sasyukuran ka Gusti Allah cenah aya teh wah imah cenah ieu dagang ti jurug susuk-susuk ge kieu bae ja ieu titah kusaha ngomongna ge geus lain deui atuh geus eueureunana mending ibadah bae kieu yeuh ibadah itu teh dahar mah sagena atuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak sagena lah teh akur emang ngobrol jeung sia itu sabodo sagena teh tinggalkeun tah geus tenang sorangan nyeunah ribet malah maya jelema teh ribet kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing mah geus eureunnan bae usaha paling deuk ka Allah bae nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid pake majelis taklim pake pondok pesantren deuh eta mah geus mantep jasa geus masyaallah babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat alhamdulillah nyakanya lah kula mah kieu bae cak pamajikan harta loba aju kula geus kolot muriangan wis de kawin deui mah masalah nah ini yang aku tunggu asana neangan sabanten moal aya boro-boro nu sehat nu gering ge amanat ulah dicandung kulanya padahal geus teu bisa diheesan gering tetep bae salah kita diparak milu gering
aturan mapannya kudu nama aduh aing gering geus teu bisa dimanfaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat ieu mah lain angkara megala ulah nyandungnya kuku geus 5 bulan teu sare jeung pamajikan da kumaha coba aju kabehan ngaromong ulah nyandung ke nyana beuki gering atuh beuki gering kabehan cak salakina geus urang gering berjamaah tak eta tadi tuduh-tuduhkeun kitu ge cak pamajikan teu kadenge teh ngaji nu eta mah tetep teu kadenge mun nyana engke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naon nya tadi surahan kiai teh tafsir henteu kula teu kadenge sial tetep jada kajian teh kuat teu kadenge direkam ge aya tak kadenge geun tah teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun datang ka di Arab cek salakina ireukeun ngadengekeun salakina dibandingkeun HP-na beusi disetel tanyakeun ku saya HP ka mana ku budak beureum ngaju bek dibanting teu beubeut buku nyana eta kumbung-bumbungna ngadenge ieu ngaji ka mana ieu ngaji cek Gusti Allah ada poe ieu ya na poe ieu teh poe kiamat yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh poean anu bahaya benerna nu bohong kabeh di mana bohongna benar titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah na si eta teh siksa ku aing atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya cek Gusti Allah anjeun salamet Isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula salamet anjeun mah Isa tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia Isa ku anjeun Isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong na si eta teh siksa ku aing deuleu tuh neraka geus ngagebrak neraka naon eta ngagebrak aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit tah eta ngalentit ya damar diletikeun ngalentit ngaranna ngentit ngalentit tah eta leutik tah mantap nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngagebrak luar biasa tah geus pohara aja ngagebrak ngaranna neraka geus ngagebrak hurung nu luar biasa di deuleu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa di jero ruhak teh kadeuleu aya oray tina seuneu lelempangan aya kala dibuat tina seuneu lelempangan lain kala seperti di kurang kuari kala naga dijieun tina seuneu geus calangap bae aya buaya aya berbagai hewan-hewan anu galak aya oray nu hese nyaritakeunana oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua bae pemandangan anu luar biasa sieuna ya cek Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtihal anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep aduh ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud kadieu gegeraan wahai ahli duha kadieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat anu sok jariah ka masjid pondok pesantren majelis talim hayu kadieu anu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh kadieu ya kan geus indah jasa lulu ka ditu mencrong pemandangan nu indah lulu ka kenca seudeu ngagebrak berbagai pemandangan pikasieun nyata di dinya leuleuk kabelah ditu luar biasa indahna urang di dieu di tengah-tengah nah nu bener-benerna surga nu bener bohongna neraka
bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an di surgana teh sabaraha poe ieu teh saminggu sabulan satahun 10 tahun 100 tahun tidak ada jangka di surga menikmati kenikmatan nu hakiki khalidina fiha abada saneng-neng di surga Masya Allah di dunia orang hirup ngan 50 60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan teu mamrih panas teu mamrih sugih teu mamrih keur susah teu mamrih keur sehat teu mamrih keur gering lah jamual kebal ieu aing ngadek ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibalas ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui gubernur sanajan kukumaha ge hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae komo Gus Dur manyasa kedeung jasa paeh kene sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur nelos tangkepan aing mah ulah pan aing maraja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja ku RT mah tetep raja isi nih mah ngadenge raja ke RT mah tetep bae rajanya na jayana naon ngalapor ke RT raja terkecil RT masyarakat lagi ngan ge 2,5 naik lurah raja aya waktuna kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing wilayah teh asa nu aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tah henteu pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris asa sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tah mah pohoang ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae ge dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel tim miti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah hayang ngarasakeun nu putih jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los hayang nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae hayang nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los hayang urang Arab cenah ieu mah atuh los hayang urang Turki nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat masyaallah ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tanpa mamrih urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal paeh salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningali aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas mah aing mah nurut ya ka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salegi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing ka dibikeunan ku aing aing mah deuk balik ieu ka ditu dek balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tah dibentukeun buntutan
kira-kira buntutan buntutan bagus salat siang tibatan ngobrol ngarobrol harus salat mulus salat kurang Zohor 4 rakaat mulus jadilah binatang embek misalnya mulus lamun rakaat ka hiji husu rakaat kadua henteu eueuh huluan rakaat katilu teu husu eueuh buntutan rakaat kaopat teu husu eueuh sukuan naonan doang atuh wallahu a'lam geus kitu bae tah geus pokona azana mah rombongan huluan kabeh nyala ngarobrol ge di akhirat Aizal aing buntutan aing huluan nusia nu aing sukuan bugu geus ngarobrol gitu aing mah aya ceulina hiji ceuk kitu kaditu ngarobrol kabeh tah disesuaikeun jeung husu jeung henteu isin urang ja salat urang dikitu-kitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan aya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun besi di pengkolan solihin di surga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskan khalidina fiha abada begitu orang nyampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna keur ieu emang teh nyampaikeun kiai nyampaikeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah emang nusugi mah kitu nusugi mah asal bab zakat dengan rokok bab jariah ngarokok nusugi mah kitu mun nu susah mah tah bagus jasa tah sebab nu susah mah yang dibere pan nusugina teh daek mere cek nanya ka nusugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ieu aing keur ngarokok teu gadenge api lain bae tak engke mah lain gitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajariah ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran ialah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang deuleu neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh horeng lain pangeran Gusti abdi percaya manfaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus deuleu neraka nyana deuk di ka nerakakeun ka karek percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangfaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah, percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan, la yanfa'u, eueuh manfaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan.
nyana didinya kakarak iman manfaat napan urang makuari ka sorga can baroneu ngambegen teu ka neraka can urang mah encan ngambegen teu tapi pan urang mah percaya karena ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat di jalur dilanjutkan ku tabiin atba tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dada melanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh orang percaya nang saya tak percaya nang nubogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang dek disalamatkan dek dijadikan penghuni sorga sakitu bae urang iman ke Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kedul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana tamah iya Gusti Allah tak kos kitu tak urang percaya eta nu mere kepercayaan ke jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa Pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa ku ari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh siu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku ka Gusti abdi mah atuh kitu mah pohar jasa dan mantap urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia ngaing teh disusahkeun kaing teh ayo disehatkeun kaing teh sia kaing teh disusahkan kaing teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati aduh ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia ti lo kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah mangeranana ka aing tah iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus kuari mah mending rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak urang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajian batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jedis najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar ta ulah kabita geus ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran engge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hina jelema anu mengadahkan tangan termasuk nunyin proposal etalah pang a'zamun nadzulan pang gede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadakan tangan menta termasuk nyin proposal kiai nu sok nyin proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleuh hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho hayang jelema panghina-hinana jelema eta je cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa sih nyaho bakuloa loba jasa da boboko bakul bakuloa godag boboko letik
bakul rada gedenya kemudian bakul loa rada gede tak bakul loa mah godak wow itu menggus saya saja tuh godak guys mantek sih segede godak ngomong kalau tahu lah itu Masya Allah lo bahasa Inggris kan lalu gua lillahi mulkus samawati wal ardh cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari kerajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna tayete adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa eusi-eusina langit bumi eta nyieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut eusina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah kuat kayak salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasaan Allah itsabatus shadiq nu bener dibere surga di ganjarna wa tadzibul kadzib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan nah ialah kekawasaan Allah subhanahu wa ta'ala akal nahsis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah asupna teh kana jami'ul afrad berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah ge beurananan kulli syai'in atuh lamun kos kitu mah beurananan atuh termasuk di jerona Gusti Allah oh ditahsis ku akal zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud geus palaisa alaihi biqadir geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud kakenaanana ya kuali syai'in qadir ieu syai'na syai'anu mumkinul wujud langit bumi katut eusina termasuk kolam termasuk aras lauhil mahfuz malaikat termasuk urang ialah asup kana ala kulli syai Allah na maha qadir ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud mudah-mudahan urang ku Gusti Allah dibere istiqomah iman urang dibere ajeg iman urang dibere naik iman urang dibere mantep hindari dunia ila daril akhirah sehingga orang bisa nuturkeun Kangjeng Nabi urang bisa nuturkeun para wali Allah bisa nuturkeun ulama nu balener sehingga orang digiringkeun ku Gusti Allah melalui malaikat dengan bendera nabi wali jeung para ulama menuju surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma